Cekit, kuces, kuces. Punten, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kang Cepot. punten ngawaga. Muhun, aya naon Kang Cepot? Ya abdi nuju milarian anu bade ngiring gitu. Ngiring naon? Useup. Abi bade ngajakan rerencangan saha we nu palai gitu. Useup ka laut. Aduh, tapi geuning. Muhun setahun sekali da. Bade ngiring. Duka tah kumaha cuaca? Lah, cuaca menyantai ya. Moal hujan yakin. Datang garatuh. Sanes kitu abdi teh ngahaja bade ngajakan teh supados saya rencang ke urang kanu motor urang ka laut Sareng saha wae. seueuran urang Lebak bade ngiring urang Kulon oge bade ngiring bade nyarandak jejer Sae tuh lebarannya. muhun bade ngiring Duka tah. but duka wae abdi mah hoyong ngajakan kitu nguseup ka laut supados rame seueur lauk ya nyandak karung laukna urang karungan gitu kijing oge sok aya Seurnya segala laukna. uhun matak ngiringnya tenang da motor mah jangjang Sae motorna. ngebut bakal ngebut abi mah pasti yakin asa kayak dibonceng ku abi kersa Sieun juntai. moal kaleme da abi mah tos lihai tong sieun bensin di abi tenang we mah teu kedah nyandak artos Yakin eta teh. yakin atuh sugan cuaca cerah lebaran terus lebaran sekali-kali urang ka laut supados refresh Hayo tuh. Kenal foto bocor teh. moal knalpot mah sae ke urang tes Sok pecakan. kayaknya Puces, puces. Tot, meletek. alah ngebeletek nih Tuh, nya ngebeletek. Kayak nu bocor eta teh knalpotna kedah digentos. piraku biasa meureun dicocokan ke ku Aibon atau Kudus Moal tiasa tuh bakal alah kayak tu panglereskeun nya tiasa bobari atuh. nyang ke ku lereskeun ke urang ka lautnya sareng abi calik dipengker kana motor nyekel ulah culang cileung tenang we Siap lah lebarannya. nuhun kayaknya abi bade ngajakan di rerencangan itu di pali kalir sugan kersaeun Juga tuh ajakan. siap Puces, puces. Tot.